Ngeunahnya hirup maneh mah sagala aya sagala boga, teu siga urang nu kieu kanyataanana. Ngeunahnya babaturan maneh mah teu kudu dititah datang oge sidik daratang sorangan, teu siga urang nu jelas deuk minta tulung ge eueuh nu datang jiji acan. Ngeunahnya kisah cinta maneh mah selalu caang, teu siga urang nu jelas-jelas eueuh modal jang ngajalanana. Tapi urang moal ngeluh karena urang masih bisa seuri, karena urang yakin maneh nu katingali bibirna seuri cantang tuh hatena milu seuri. Dan urang bangga bisa kieu, bisa bertahan ngajalanan kahirupan najan aya dina keterbatasan. Omat tong karunya ka urang, karunya mah ka diri maneh sorangan, karena urang teu yakin maneh bisa bertahan saat takdir ngakudukeun maneh hirup dina kaayaan siga nu urang ayeuna kaalaman.